Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang desa simkuring di channel Goong Prasasti Goong Natong dijual. Dina dangat ayeuna simkuring seja nerangkeun ngeunaan kecap panganteur jeung pangantep. Anapun de ayana ieu materi didadarkeun ieu materi pikeun ngadedul materi kabasaan mata pelajaran bahasa Sunda. Tangtosna lian ti eta diguarna atau diterangkeun ieu materi nyata sangkan siswa mika nyaho kana kecap panganteur jeung pangantep. Tangtosna ieu dua kecap teh khusus aya di bahasa Sunda lantaran pami di bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa Nusanesna tacan tangtos ayanya. Mangga urang pedarwai ngeunaan kecap panganteur jeung pangantep. Anu kahiji aya kecap panganteur. Nyaeta kecap anu fungsina nganteurkeun kecap pagawean atawa kecap sejen dina omongan. Pernahna biasana samemeh kecap anu dianteurkeunana. Jadi posisi kecap panganteur ieu teh samemeh kecap pagaweannya. Pernahna posisinya biasanya sebelum kecap atau kata kerja anu dianteurkeunana. Aya oge kebiasaan urang Sunda anu ukur nyebut kecap panganteurna tanpa kecap pagaweanana atawa kecap anu dianteurkeunana. Jadi contohna lamun urang ayeuna nyebutkeun am dahar dina kalimah hayo atuh geura am dahar. Tah eta teh cukup ku nyebutkeun hayo atuh geura am. Artina kecap am di dinya, kecap panganteur am di dinya pasti nuduhkeun kana dahar. Terus lantaran umumna anu dianteurkeun teh kecap pagawean. Jadi khusus ke kecap panganteur teh keur kecap pagawean. Kecap panganteur sok disebut kecap panganteur pagawean. Tah ieu nu disebutkeun kecap panganteur. Naon wae tah tadi anu parantos diserangkeun ku simkuring aya kecap panganteur anu saengang. Artinya sangang teh satu suku kata. Tah ieu anu dipayun ieu nyaeta kecap panganteur di tukangna nyaeta kecap pagawean atawa kata kerja. Contoh am dahar berarti kecap am ieu dipake keur nuduhkeun dahar. Tapi kadang-kadang urang Sunda sok nuduhkeun teh am hungkul. Padahal eujeung daharna kitu nya. Maka urang tataan di dia aya am dahar, bek dahar, blak nang karak, blok bahe, blug labuh, bluk nangkuban, brai beunta, brai beurang, brai caang, brai muka, breg hujan, brus mandi, bus asup, cat unggah, cep tiis, cer kiih, celak tumpak, celeng ngacleng, celik murag atawa barang anu leutik nya ieu tanggo barang anu leutik, teras cong nyembah, cerot nyiduh, duk sare, gap nyagap, gek diuk, gok paamprok, hing cerik, cep jempe, jep jempling, jeleng luncat, jol torojol. Nya jol torojol maksudnya jol. Dina kecapina panganteurna torojol, disingkat jadi jol. Datang, cerut turun, jung nangtung, kop nyokot, lar ngaliwat, lat poho, lek neureuy, lep teuleum, les leungit, luk tungkul, nging atau ngeng ceurik, nyah beunta, nyeh imut, nyel ambek, nyot udud, pes pareum, pluk murag, nyah beunta, nyeh imut, nyel ambek. Terus terangkeun deui aya deui nyot udud, pes pareum, pluk murag, terus pok ngomong, rap di baju, reg eureun, rep tiis atawa jempe, reup pareum, reup poek, reup sare, jeung trek nulis. Eta anu saengang, ieu anu dua engang. Ieu teh mun telepat deker nya, deker dahar, deker digawe. Jadi ieu kecap panganteur anu dua engang. Satuluyna aya dug sare. Tah ieu gampleng nampiling, gaplok nyabok. Nyabok. Gedik indit, jedak diadu, jeduk didagor, leos indit, leguk nginum, sebrut narajang. Biasanya narajang mah berarti irang ya. Sedut atau wadut hitut. Tuluy aya segruk ceurik.
satuluina sabarantos anu 2 engang aya di kecap panganter anu 3 engang tadi rada seueur 3 suku kata bara kata mau opatnya ieu lebetkeun opat punten aya berebet lumpat berewek soeh burusut nyising contoh jadi burusut ieu 3 suku kata atau 3 engang ieu keur nuduhkeun panganteur kecap pagawean nyising burusut celengkeung ngomong atau nyarita celengok nginum cikikik seuri gantawang nyarekan geleber hiber geleser maju gewobok ngigel goledag ngadeng kecewer kiih kerewek nyekel kuniang hudang paralak hujan pelenyun udud pudik dik ambek rengkenek nyigel sirinting atau sirintil nyamperkeun kajeng nu terakhir terekel naik ieu kecap panganteur anu 3 engang tah ieu kecap anu 4 engang tadi aya barakatak seuri jeung ceuleukeuteuh seuri di antawisna kecap panganteur anu 4 engang mun larep kana kalimah mah contohna nah atuh ari keur ngariung teh manehna ujug-ujug barakatak seuri eta anu dipakena dina kalimah. Salajengna aya kecap pangantem. Kecap pangantem teh nyaeta kecap-kecap anu miboga fungsi pikeun ngantepkeun hiji kalimah, bagian kalimah atawa kalimah anu dianggap penting supaya antep teh mantap nya, supaya lebih mantep. Contoh, ieu kecap pangantem teh mah, tea, atuh, deui, atuh da, tuda, da, wae atau bae jeung oge atau ge. Contoh, kuring teh asalna di Subang. Jadi teh di dieu nyaeta kecap pangantem. Aya deui atuh kecap mah. Kuring mah geus lila cicing di Subang. Aya deui kuring tea. Biasana kitu nya eta kanggo kecap pangantem. Posisina biasana saatos kecap anu pokokna. Jadi ieu posisinya di pengker ieu mah bisa lamun kecap anu diantepkeunana bisa kecap pagawean, bisa kecap barang nya. Tah eta panginten contoh kecap pangan. Rupina mung sakitu nu tiasa kampi hatur hapunten tina samudaya kalepatan. Hatur nuhun kana samudaya perhatosanana wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.